Walaqad sirta min ulama umat Muhammadin, bahkan lain sebatas melakukan kaparduan, tapi anjen telah jadi ulama umat kusi Nabi. Aduh, alhamdulillahnya. Tercetan ulama ta? Nya orang geus apal pangeran jeung sifat-sifat nata. Nya tentang syariat dohir, nyaharo, salat. Anjeun geus jadi ulama, sanajan ku jama teu sebutkeun ajengan, kajeun. Nya ku jama teu kasebutkeun ulama, kajeun. Nya itu. Da teu matak nabagjakeun ieu ku aju ulah ku jama sebut ajengan teu matak bagja ieu. Nya ku jama tersebutkeun alim kajeun. Tapi saur Allah mah ketika anjeun tos ngalaksanakeun nembe termasuk ulama umat Muhammadin. Ulama umat kusi Nabi. Cenah ulama na iman pake calana kajeun teuing. Cenah dilepis kajeun. Kajeun dilepis masih teu disarung oge. Kajeun nya dasar Allah mah jelas eta teh min ulama umat Muhammadin, ulama umat Gusti Nabi. Nya teu kaciri ulama na peda dilepis kajeun teuing. Nya da teu kudu disarung wayeun teu nya. Ada sari mah berak kebiasaan we. Da teu kudu nya, teu kudu masalah eta mah dilepis kajeun teuing lah nya. Geus bener na urang apal pangeran jeung sagala kawajiban-kawajibanana. Nya geus tohara, geus salat. Geus nya saur Allah min ulama'i ummati Muhammadin. Itu adalah ulama umat Gusti Nabi. Ar-rasikhin fil ilmi. Entos tumancep dina ilmu. Aduh, alhamdulillah.